Ece, tadi mana? Naon din? Kan kamari mana bisanya? Orang kamari diajar heula da. Naon din sok atuh urang kurang dijawab aya. Amun gaplok di bahasa Cina naon gaplok? Gaplok teh naonnya din? Kalong lah. Kalau geus tau sok atuh naon? Cabok. Lamun tong dibuka bau naon tadi? Apa eta mah? Naon? Calangap. Tiga pilih si Udin. Lamun budak leutik karek bisa ngomong naon cing din bahasa Cinana. Capetang lah. As Udin pintar. Sok urangeun ayeuna. Sok biwir anu gemesin. Kawas urangnya din. Mana? Kamu. Ngacai we gawe teh. Lamun ngacai kan bau dahdir tadin. Nya naon? Bahasa Cinana naon cing? Apaan can mandi maneh mah? Lamun dulurna toke din bahasa Cinana naon din? Apanya? Naon? Ya dina leungeun urang. Naon din? Cap. Udin. Naon? Terus apa? Diajar bahasa Cina? Bisa orang ge aya nama lah. Sok. Naon lamun bahasa Cinana para embe din? Para me Heeh. dijawab ieu teh. Henteu dibaledokeun. Nya sok atuh dibalekeun tah. Cang kang cau. Urangna Namanya pintar Udin euy. ayeuna urangeun Sok. sok ayeuna urang ieu tah anu melit anu mendit siga di dinya. Urang mah tepat di tapi urang nyaho bahasa Cinana. Naon? Cap jahe. Bener ayeuna pabrik sepatu naon sok? Cibatuyut. Nama aing bahasa Cina. Cibatuyut. Kok anu balagun sia di dinya? Mana nu balagu mapan bahasa Cinana teh cilepeng. Kepanggil ai tai panon atau belek tah. Hanya cilet. Tadi urangeun. Naon? Cai kotor heuh. Di sisi jalan ari tos hujan ageng bahasa Cinana naon? Berarti maneh mandi apa yang oge tah cileuncang? Dari Telkomsel. Ici, Hawaii. maneh so bahasa Cina wae. Cing. Eta teh cing cirining urang tunduh Hawaii. Oh, bener tunuh heuai maneh saan Sok ari molohok bari ngacai naon? Ho, cai. Ari akar nu bisa didahar. Hui. Bener lain sampel lain. Hui. Sok maneheun atuh urang. Lamun leutik keneh geus kawin keur gering sales mah. Tah, ngaranna bahasa Cinana naon cing? Siga maneh saeutik aya ololeho keluar. Lamun utah bahasa Cinana naon din? Ongkek. Tah, anu siga maneh pika keheuleun bahasa Cinana naon dah? Naonnya nu siga urang teh ka ento urang mah tipe ka Maneh pika keheuleun bahasa Cinana mah mun maneh teh heueuh. Ontohon. Maneh mah sok ayeuna binatang dinu Arab tapi di bahasa Cinakeun. Onta. Ya, eusina dipika hoyong naon. Sangcut. Badag. Sok ayeuna gede ya. Naon atuh di ngobrol teuing? Kan aya maungnya apa? Ah. Adina maung. Kan adina maung. Bahasa Cina naon? Adina mau mun teu naon? Taluk lah. Taluk naon din? Ucing. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami dehnya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua tinu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan Merpati. Saya atuh gitu mahnya. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh gitu, upami telepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Panas 3 hiji. Kela Kang, nah aku naon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunyanya maneh nu teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang, ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun.
tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim dok Alim mau turun abdi mah ngenahan di dia mah. Ayo turun. Mun teu turun, sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah tegelo, Pak. Sumpah tegelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tolong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Yo, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun ieu nya. Tuh, tingali koinna bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tatangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan maneh orang Jepang euy. Cik, maneh orang Indonesia. Gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laleur heuh. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumahakeun eta laleur? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bedog si cepot. Tingali ya. Gening, lalurna hirup keneh. Tuh bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Jung. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago. Jago kumaha? Nya tingali. Ngan saukur 2 sebetan, eta laleur geus disunatan ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mina bodas. Ari Siti mah mina hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana euy abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana, pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh. Cik urang cobaan. Aduh, punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mohon Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Puguh we Pak da abdi mah reuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dia emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da? Sok lah, orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian? Buru. Emping naonnya euy? Taluk, lieur ah. Taluk? Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun 2B. Sok eneh di deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV? Daun Nata Negara. Alah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Beleguk ah. Dari Telkomsel. Udin, naon emen? Cik, orang rek nanya, sato naon anu paling sehat-sehatna? Apa tuh? Eta, 1, 4 sehat 5 sempurna? Salah tuh. Oh iya tuh, satu. Aku sayang ibu. Eta mah 1 atuh. Maksa pisan. Sato naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas, cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh sabab katingali citakan sukuna.
Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus cetak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Ah, da kabeh ge orat ah. Ah aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Ah, lieur ah. Halo? Teuing teh nyaho. Taluk Heeh. kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Saha jenengan teh? Waska. Dupi alamat di mana? Di Wastu Kencana. Tah, pada melan naon? Wasrey. Penyawat? Wasir. Moal was-was gitu lah lanong di dia. Wasalam we lah. Dari Telkomsel. Din! Udin! Naon, Mang? Eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa mobil. Ayo kasabet di. Henteu, Mang. Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Mohon, Pak. bari ngadaguan hujan, ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din, nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop, hop. Jung, Udin, maneh balik teh heula. Dari Telkomsel. Sige, naik angkot. Ayo, Mang. Ka Buah Batu. Yo. Mang, kiri, tadi dia. Hop. Ayo, ongkosna, Mang. Angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Yo, nanya Bapak Wing mah jagoan sih ya. Bapak Wing mah polisi kan, kamari oge nangkep teroris. Nya jagoan kena Bapak Wing atuh kan tentara, kamari oge ngahukum mati teroris. Nyaba jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da aya nage can katewaknya jagoan bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, Naon ay? dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak hayam lain. Lain. Anak mana meren? Si Emen mah tebalik ah. Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah. Ya terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minakeun maung di satengahan jalan kakarang ngeh surat-surat mobilna katinggalin. Nah terus kumaha? Heeh, rek balik deui kagok. Rek diteruskeun kuriak dicegat polisi. Mangkaning kerusum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teh beakeun akal eta supir. Maung anu di kandangna teh dipangku. Sina diuk dihareup gigireun supir. Deu, nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanian nilang ari nenyo maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Salpatu. Ayo tukang sal sepatu. Salpatu. Udin rek dibenerkeun sepatu ah. Salpatu. Mang. Heup lah, Mang, heup. Aya naon? Iya, Mang. Pangahakankeun sepatu, Mang. Lebok we ku sia. Alim liat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moal sia. Repeh, lamun teu repeh ya. Kumang diwawalan samel geura bibirna. Make sangu atuh, Mang, aja ngeta gepuk. Dari Telkomsel. Wah. Udin kamari dicarekan ku guru IPS garawa. Nah maka jeung dicarekan sagala Din. Nya Udin teh hilap deui. Di mana tempat piramida teh? Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Teu. Dari Telkomsel. Aduh, hampurat, Mang, teka rem. Ah, teu naon Jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Peuyeum emang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ye kabeh. Sawios, Mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana, Mang. Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Mohon atuh.
Daya sabelahnya anu rusakna, ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, teu nanaon. Ngan teu aya pamulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu atuh mang, meh pasnya. Aya nu mah peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi. Ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan. Nyanya atuh masih hebatan keneh, tati saleh atuh. Tapi saleh. Nah kumaha kitu? Nya ari urang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari tate saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamau, tah ieu cara anu paling gampang teu kedah ditembak, cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng maung, palabah nuju nyengir bade ngegel, enggak wae. Waos nagosok ku asem, ke oge ngelel. Tos ngelel, kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta maung bakal ele. Pami bade ngala gajah mah rada sesak, kedah aya cai sabaskom, teras arak 2 botol, sarang sumpit paragi nuang mi sapasang. Carana, upami paratos kepenak rombongan gajah, kantun leut wae eta arak dugi KCF. Upami tos karaos mabok, kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit. Teras lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din. Naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali. Apa Udin? Nah naon? Sabab lamun teu ditakol moal disada. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Oper ka dia operan. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. Saha eta? Tong main bola di jero kapal atuh ribut ya teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kalaluar, Pak. Nah kunaon? Pansur bapak teu kenging main bola di jero kapal. Janten main bola di luar, Pak. Nah maneh teh milu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun Gam. gamnya. Heeh. Aya narib, balikeun Bir. jadi Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia alaksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, Nah, ari kitu make jeung ieu kunaon kitu? ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Meungeus gandeng ah, keur dahar ngomongkeun jelema, geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya naon aya naon ieu teh? Aya naon? Oh, lain lah aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokotna nya, Pak? Aduh. Nah karohan teuing atuh meuni lebar kana duit 100 perak. Ya ku aing gantian 10.000. Dari Telkomsel. Aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah muningna kitu Pak anu ngalangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teu hitut. Kumaha kitu? Ah, si
si Bibi meren. Ente din, bibi gan teh hitut. Daudin oge teh hitut. Jurig meren nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, seperti akinya. Nya seperti aki. Muhonya seperti aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manyang ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucungik sia. Oh, eta. Eta tuh, Mang, ta dina cucungik sia aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan, Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang. Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nyalamun geus cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh dihareup ya. Sigana lumayan we. Maaf mister, bade ngangge becana dan What? oh kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon euy? maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong naik kumaha? Ah, pokoknya mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Oper ka dia oper. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. Saya teh. Tong main bola di jero kapal atuh ribut ya teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kalaluar, Pak. Nah, kunaon? Pansur bapak teh kenging main bola di jero kapal. Janten main bola di luar, Pak. Nah, maneh teh minu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Dirgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah, Gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun Gam. gamnya. Heeh. Aya narib, balikeun Bir. jadi Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon, Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Sahawai pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia alaksana. Dari Telkomsel. Cerita keluarga cacing. Pak, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, Nah, hari gitu make jeung ieu kunaon gitu? ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Mengeus kaneng ah, terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira, iya naon, aya naon ieu teh? Aya naon? Lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokot nanya, Pak. Aduh. Nah karohan teuing atuh meni lebar karena duit 100 perak. Ya ku aing gantian 10.000. Dari Telkomsel. Aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah muningna kitu Pak anu ngalahangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna?
jam 5 sore jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teh hitut. Kumaha kitu? Ah, si Bibi meren. Ente din, bibi ge henteu hitut. Daudin oge teh hitut. Jurig meren nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Muhonya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manya ngusep dina panci menang lauk, ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucungik sia. Oh, eta. Eta tuh, Mang, ta dina cucungik si aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang. Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nya lamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, badai ngangge becana dan What? oh kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon euy? maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu kuha tuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong naik kumaha? Ah pokona mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Tah, gitu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Udin. Naon? Urang karek lelejo film Cina, Udin. Naon gitu? Urang boga bahasa Cina anyar ayeuna mah. Naon tah? Mun leupeut si daging bahasa Cinana naon cing? Naonnya? Tahu ka tuh? Bacang. Iya bener. Ayeuna urangeun oh mana ge bisa, Din? Bisa. Naon? Bagian anu paling teuas dina kalapa naon? Pan pugu urang teh karek ti Cina. Naon? Nya, batok atuh. Bener. Sani siji. Tah, lamun anu teu ngagaduhan buuk siga bapa maneh, Din. Tong kitu ka bapa urang teh atuh. Heuh, bahasa Cinana naon? Maneh mah botak atuh. Maneh pinter euy, Din. Sok ieu sakali deui ah. Moal urang heula. Ya sok. Lamun maneh bahasa Cinana naon, Din? Anjeun. Lain. Naon atuh? Bo, loho. Ici mah. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak. Iya Pak. Jafli, saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS, cuma 1.000 bisa nelfon lama.
Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi, Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya, Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya, Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat drama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita, ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Saatnya Cangegan. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV acan Komo pamajikan orang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di imah mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Basa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna, aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh, panan mainna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana kitu? Neng Dea, Ya, Pak. wilujeng ulang tahunnya Neng. Nuhun, Bapak. Dea teh anu teh sabaraha taun Neng? 12 tahun, Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun, Pak. Kumaha reaksi Bapak upami putra Bapak nuju bangor? Ya, ku abdi mah sok langsung we dikepret. Ambuing atuh lepat Bapak. Sayana mah Bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ya kereta si Ade nangis wae, Mama ada. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ya duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama atuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadikeun. Tuh Mama di jero sumur. Mana euy? Wayak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak eme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya sote ka anak eme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh meuni ceurik kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nyeri hate we ataku penumpang nu diharep. Cenah budak ibu teh meuni urang ngih kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meuni hidang kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah.
Lurus tunyu ada gitu mah. Lawan we bu. Tuman. Juk ibu kapayun weh. Carekan tak jelema teh. Kan we anak monyet mah bu. Ku abdi orang jagi di dia. Daniel. Naon atuh Jack? Tata rucingan seeutik. Sok. Naon bedana? Apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Adieu dah reweskeun seeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon mana teh kamari teh asup sakola jang? Besok pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Sora mah kabarian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deh? Sami Pak, abi oge besok kamari. Besuk saha deh? Besok itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaburian artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris nake keset naon Din? Welcome, Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina ke keset Udin? Apaan dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggris teh no smokingnya. Laras, Bu. Kaharep maneh Udin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Ya polisi nu sarewe atuh. Lain. Nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidan naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasana ari bahasa Indonesia na gorengan? Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Pak, kadia, Pak. Naon jang? Ya, Udin maca. Ai BBM teh sato naon, Pak? Nah cek saha BBM satu? Iya buktina bisa naik, kenapa? Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun but putus hubungan jeung kabogoh anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon but putus? Kuring mah putus sote beda-beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon bet putus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Bakso tahu? Mang, sekedap, Mang. Somai? Mang, sekedap. Macep, beda meser naon? Mang, ari ieu naon, Mang? Ieu bakso. Tah nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari bakso di kumaha da mana, Mang? Nya ieu bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. ari eta siomay tiasa dicolok, Mang. Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya, Mang. Iya aya, ieu tahu aya, ieu tahu 300. Bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana, Mang? Nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi narosela ka, Mang. Ai tahuna meserna di mana, Mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang, Mang? Cibuntu. Sok rek nu mana? Oh, ari siomana tos lami tacan, Mang. Ieu mah meuni kieu hidung. Gustin, wagung ieu. Nya geus enak cep kumaha? Rek meser moal sabareun. Ai baso ageng aya, Mang. Aya, sok. Bade sabaraha hiji ge sok sabaraha. Ai baso alitna aya, Mang. Aya, sok bade sabaraheun. Ada abi mah teresep sambal, Mang. Nya entos atuh sok eta ya naon wae, Mang. Nya geus nya nya ieu baso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraheun. Ah, henteu, Mang, abi mah narose. Nun, Mang. Nah. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangaos eta TV? Jadi ical bu. Nah kumaha tuh hari tadi ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko.
atas lah ku ibu dipeser. Wios rada langkung oge pangaosna. Ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang teu diical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjeun resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari bapak, kieu oge abdi mah normal kene Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa pak. Itu apa pak? Ini, aduh tolongin saya pak. Ada teman saya yang nyobohlam dok. Aduh kumaha tuh dok. Aduh, tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atuh awas bisi kasetrum. Iya dok, da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam. Mangga Jang, bade meser buah naon Jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang, hari buah si malakama aya teh, Mang. Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh, atuh mana hari aya, Man? Bener ya. Mana? Kuring melilah sakarung mah. Nah, nu kumaha sih, Mang? Ari buah si malakama teh? Ya, Jang, buah si malakama teh upami ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihabek ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia? Ulah liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ning ngantuk. Gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Napira aku anak saha eta teh? Apaan budak leutikna ge anak jurig? Nyi, kade. Zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula sameme diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Abdi mah yakin mak, salaki abdi teh masih kena gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogan salaki teh geuning dibungkusan keneh. Palaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal atuh Nyi, coba geura nangkep si page. Pan ieu ge tos pageh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi walar patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si akang kalakah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si ganu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, si karunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri? Lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higeul jengkal. Mama, si bapak nggak bohong, cenah kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu nanaon da ngan dalangna we nu molototan ka Udin. Saatnya Canggih God. Dok, ibu kerusuh ya, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyabut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Wios tadi bios oge, da pasti kiat. Mangga. Cobi, waos nu mana nu karos teh? Iya, waos pun lanceuk.
Ari cacing pita jiga naon, Met? Seperti pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mot? Seperti sawah, Bu. Pih, Ari tadi si Imang tukang kebom cunihin ke Abdi, tapi seorang mah dibeorang ku papi ya teteh. Nah, kunaon gitu. Pokoknya mah cunihin ta ya teteh, terus campelak kadunungan. Nah, laras teteh dibeorang ku papi. Nah, ada papi mah teu rumasa tutah-titah nanaon kasih Mang teh. Ngan tadi rumasa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Sakitu. Nah, anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Betul, Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan, Pak. Emang si Udin di mana gitu? Tadi lebet dia drum. Pak, upami Abdi ngelakukan sesuatu kejahatan, dihukum teu, Pak? Ya dihukum atuh Neng. Upami Abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum teu, Pak? Nyamual atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nyamual dihukum. Naon ari kitu mah? Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasi saum kieu bade angkat ka mana, Tat? Jang, biasa we dangaranna ge Ustad. Bade itikaf. Naon Pak Ustad? Itikaf, Jang. Rek ngilu. Hayu. Moal Ustad engke we bulan Agustus ngiluan domba kap. Dalil. Naon? Naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggideun duit. Ari loket? Ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Oh, email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini Pak, CV-nya? ini CV-nya Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus, foto kamu mana? Ada? Oh ada Pak, tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu, bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak, saya kan kembar Pak. Saatnya Canggih God. Kang, sudah tuh Kang, biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh Kang. Iya Pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya Pak? Duh. Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. Saya mah bukan menangisi si gajah itu Bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah,
lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak, Pak. Aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nangagere ceuli aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam kemis peuting kamari dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah karampa aya bulu hayam. Terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakating ku pelem teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun euy? Ku pelem-pelem ngagere ceuli, 2 poe 2 peuting anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kaen caparat kanu katuhu euy. Mbak, beli dawetnya, Mbak. Sampun telas, Mas. Iya, memang harus pakai gelas atuh, Mbak. Mboten wonten, Mas. Betul, memang saya suka pakai santan, Mbak. Dasar sinting Loh, kok tahu nama saya Ginting sih, Mbak? Dasar wong edan. Wah, Mbak betul lagi, Saya memang dari Medan, Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener. Saya orang Batak. Dasar budak. Ya, itu, Mbak. Selain cendol, saya memang suka gudeg. Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan, Pak. Ngan hanjakal. Hanjakal kunaon atuh? Muhun, Pak, hanjakal abdi teh ningali aya bapa di dieu. Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap, Bos. Kang Deden, itu hayam nak kalabur. Mana? Kan bae ada mau kemana-mana. Pan alamatna ge bisa ku urang kene. Nah, koreng teh beut hidungnya, Pak. Apanan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ye, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adilnya Din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji? Heeh. Ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun, Din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sekaingetan, pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna asa can ngasa anu ngarasaan silih lamot biwit teh ni, Nya Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poe. Ayo atuh nini yo. Ulah atuh cium dewek ya. Ini kumaha rasana, Dan men. Tapi kayak anak nih, rasaan teh aya nu melagdi nanti koro uing, Puguh nini ge kereuwas ieu teh. Untuk palsu nini loncat ka mananya? Saatnya Canggih God. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta, Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah, Kang. Lamun disimpen na akuarium teh diudag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah diical cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi caket Jalan Setiabudi, pantol sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun. Kuncina tinggal nyetak di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung. Sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik,
tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi. Sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye, urang beli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Kela, yang naon bro, itu bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, Pak di ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa? Naon sok? Institut, institut. Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe sanu hitut eta nu ngambek. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun. Saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era. Pok sebutkeun. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan sagala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler. Izin. Dan memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Izin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Rek ka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Ugu rek ka rumah sakit ieu teh. Tapi jalanna poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa kitu Jang. Apaan ke Mang katabrak tuluy diantarkeun ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge ruksak. Aduh, kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akang tos teu kiat ya, Neng. Ah, mangawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu kok Neng dikuncikeun. Kumaha pami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang kok Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah orang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha pami urang teh dilebet simut wae yuk. Hayu akang kasep. Tuh, Neng, tingali. Sayanya aja makang. Biasa urung dina tempat poek nggak, Neng? Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke. Ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apaanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu weh, wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya Canggih God.
Eis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng Akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum, panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Eis, isin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ameh tiasa kengeng tempat pang tukangna.